Sugan tataya tamu jang kayaknya. Sok jang ngalaot kayaknya. Jang hari ujang boga gawe henteu. Ngatengkeun ka mate. Henteu. Oh, atuh tong wara jang aican boga gawe mah. Ayeuna nah hayu jang atuh mah jang ladai kanan ngalamar budak mah teh boga gawe mah. Ieu can boga gawe mah tong hayang ka awewe. Ayeuna, lamun geus bener maneh boga gawe nanaon? Pek ka mah tujuan ka eta bobogohan jeung budak emak. Aing can boga gawe mah tong kahayang bobogohan. Ayeuna sing bener lah usaha. Ayeuna kanaon we usaha mah da batur oge loba lah. Ai era tuh mah. Maka jeung era dari ngabangserak ngalah cacing naon atuh naonna usaha mah ngalah suluh. Sia teh goblok atuh ngalah naon kitu we gawe teh. Tunggu si era. Lain geus aing maneh kirana bogoh eta ka budak gawe. Ada di parban cinta, parban naon. Ya tuh era ku tetangga bisa Lah tetangga mah panjang yang serikeun ayeuna da maneh geus kejadian mah meureun kata mah saha inung keneh ieu anu bakal cilaka mah deui naon Yang kemana dek milarian damal mah. heuh sing benar eta teh digawe teh ulah teu malu wae sia teh goblok kana naon teh ayeuna jeung kitu mah bari ka maneh teh tong ieu tong cicing bari dieu ngarah naon cicing bari dieu ge lalenehan wae siapa eta sarwana jeung anak mata tuh malu kana naon teh ayeuna sing benar kana naon teh neangan pisarakiun teh nu boga usaha Nyaman ge dek milarian mah. sok kana naon teh tuh malah suruh oge dijual salawe da mah babari atuh kana naon maneh teh atuh deui ieu mah pacida hirup mah ulah goblok pisan kudu goblok nyaan goblok pisan